Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidarwain amin ya Allah ya Rabbal. Kitab keduanya nomor 20 genap. Wayu krohu sarang dimakruhkeun naon saumu yaumi syaki puasa dina poenan mangmang. Nerasi nu tadinya nu enjing-enjing makruh hukumna mun ngalaksanakeun saum dina dintenan mangmang. Gitu. Naon dintenan mangmang teh? Nyata dinten anu dimangmangkeun antara geus asup kaping hiji Ramadan gitu. Sareng teu acan asup kaping hiji Ramadan. Kitu nya. Di zaman teu acan aya elektronik gitu. Di zaman teu acan aya model ayeuna kitu nya. Medsos geus tiap jami gaduh. Tah tapi ayeuna oge sami aya hukum berlaku. Kitu teu kenging tah. Kitu saum dina dintenan mangmang hukumna makruh. Ieu teh geus tanggal hiji acan panggeus ayeuna mah dikersakeun nya urang teh boga menteri agama, boga MUI, boga ormas naon di laluhur teh. Tapi bade nangtukeun tanggal hiji Ramadan ge jelema teh lieur enam mah bingung ya. Silih tanya, ira di ditu puasa. Teuing atuh. Ai maneh teuing matak nanya ge. Angke we ngadaguan ti pengumuman nagarana teh. Wah, ieu heula cenah naon teh? Nempo heula hilal gitu jeung satu-satunya. Jadi masyarakat teh bade persiapan bade saum teh ayeuna mah nya henteu jarelas. Kitu. Aya anu geuningan keur di jalan anu ngabejaan isuk cenah puasa teh. Aduh. Sia urang keur nyaba kitu sugan teh hitungan urang poe anu gitu. Taku sabab teu diperhatoseun pisan nya perkawis tanggal hiji saum siga anu ngalele